Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng inci. Tepangkeun abdi Anisa Turodiah nyiarkeun langsung di studio 30 menit kapayon abdi bakal marangan pamirsa. Breaking news, demam lato-lato makin kadia makin ngarasahkeun warga. Unggal poe, unggal menit, unggal detik, teu eureun-eureun disada kadangu tok tok tok. Lato-lato nyaeta asalna tina Amerika Serikat. Ngaran lato-lato sorangan asalna tina basa Makassar anu miboga hati nyaeta sora anu dikaluarkeun tina dua benda anu ditubrukeun. Kolot jeung orang ngilu ngamariahkeun fenomena lato-lato ieu. Sapertos anu aya di daerah Cicalengka, kita tos terhubung sareng Laras Siti Salamah anu tos aya di lokasi daerah Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ya, hatur nuhun ka rekan Anisa anu aya di studio melaporkan langsung di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, sareng Laras Siti Salamah. Fenomena demam lato-lato atau belum bisa Desa Tenjolaya. Sapertos anu tiasa diceritakan abdi tos kadangu kan gandeng itu soalna. Gimana eta naon sampai ke panon urang ye sampai luka eta tong main lato-lato wae. Gandeng ada cara. Sareng ibu saha? Sareng cekokom. Kumaha tanggapan ibu ngeunaan marakna lato-lato anu nuju bumi ayeuna? Cek saya mah ya teh lato-lato teh gandeng pisan. Maksudna gandeng kumaha? Nya kitu bunyi tek 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 nepikeun teu tiasa sare abi teh. Kepala abi teh nepikeun ka nyud-nyudan. Berarti saur ibu lato-lato teh ngagaduhan dampak anu negatif. Mohon atuh ibu hatur nuhun atas sarana. Samping abdi tos aya ibu-ibu. Sareng ibu saha? Sareng Cida biasa disebut Umi. Kumaha tanggapan Umi ngeunaan marakna lato-lato anu nuju bumi ayeuna? Upami saur Umi mah nyandeng lato-lato teh saya kanggo barudak, soalnya barudak teu pati teh nyo HP. Berarti saur Umi lato-lato teh ngagaduhan dampak anu positifnya. Mohon saya asal mainna kudu inget waktu. Mohon hatur nuhun Umi atas waktu. Di samping abdi tos aya teteh mahasiswa sareng saha? Sareng Karina. Kumaha tanggapan teteh ngeunaan marakna lato-lato? Saur abi mah saya soalnya barudak jadi ngenal kaulinan zaman baheula. Jadi saur teteh sae. Mohon saya. Hatur nuhun atas waktosna. Kalian tidak dampak anu goreng sapertos gandengan batur jeung main sembarangan, lato-lato oge miboga dampak anu positif. Nyaeta barudak leutik jadi tepati main teuing kanu gadget sabab kaalihkeun ku lato-lato. Sekian laporan ti abdi dikembalikan kepada Anisa di studio. Hatur nuhun ka rekan Laras anu tos ngalaporkeun ti Desa Tenjolaya langsung ka barudak cing bijak ngamainkeun lato-latona jeung ka para orang tua kudu talingakeun barudakna paminuju main lato-lato. Sekian breaking news pagi hari ini. Saya Anisa Turodiah pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azfan berperan sebagai bermain lato-lato. Saya Muhammad Cihwani berperan sebagai AAA. Saya Rahmaji Indonesia Eka Putri berperan sebagai ibu-ibu Repom. Saya Laras Siti Salamah berperan sebagai reporter. Saya Desiana Putrasari berperan sebagai Cida dan Karina. Saya Muhammad Jaki Wirudin berperan sebagai korban lato-lato. Ucup, jadi ucup. Dan
Dan presenter Anissa ada di rumahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.